Sampurasun penak deui sareng Aki bade ngabahas 10 perkara nu ngajugjug mangsakolot. Kahiji, sasaumur urang teh saeutik deui. Meungpeung hayang mah prak dahar, meungpeung hade prak pake, meungpeung mangfaat prak beuli, meungpeung bisa prak bagikeun, silaturahmi prak lakukeun, rasakeun hirup saayana. Kadua, baheula urang usaha pikeun miboga. Ayeuna mangsana pikeun ngaleupaskeun. Harta, tahta, anak, pamajikan, kabehanana bakal mulang ka anjeunna kabagjaan jeung kaikhlasan. 3, sapoe geus ngaliwat umur ngurangan. Prak molah kahadean sabab urang teu nyaho iraha bakal disaur. 4, hirup teh kasida singketna dina sakiceup urang ngolotan tur pasti asup kaliang lahat. 5, ulah nyawang kaluhur sabab sok karasa kurang, nyawang mah kudu kahandap, bakal karasa tur bakal kasorang, pasti bakal ngarasa bagja. Nu panghadena milampah kahadean, mantuan batur, ulah nganyenyeri, atik diri kana husnudon sangkan sehat lahir tunul batin. 7, paparin ibu rama di luar wates. Ingat, lamun budak gering, urang milu ngahlas. Lamun indung bapa gering mah, urangan saukur ngalayad. Anak urang make duit indung bapa sigana geus kalumerahan. Tapi mun urang make duit budak, anak urang pasti kukulutus. Cukupkeun kabutuhan diri sorangan, ulah sok miharep pamere barudak. 8, imah indung bapa, imah anak, tapi imah anak cantang tu imah urang. Ta ieu kudu diimeutan. 9, indung bapa salawasna ngadoakeun anak. Tapi anak urang langka ngadoakeun indung bapa. Kukituna bebekalan ka kubur urang kudu ngalobaan amal, ulah ngandelkeun kana doa anak. Pamungkas ka-10, kahadean jeung kagorengan subage ujian sarta moal eureun nepi ka ajal. Sanghareupan ku syukur jeung sabar. Lamun barudak geus darewasa sarta ninggalkeun urang, giliran urang pikeun mikiran diri urang sorangan. Cag sampurasun.